Nur, Non mak. pangajagaan kan warung heeh. Ieu mah rek nyeusehan heula, tadi can nyeusehan tinggal mumpung panas tuh. Nih atuh mah abdi ka Ameng nih si Bosing ada goan. Sok atuh baca Nur meni perasa kedeung ieu da teu jauh teu panas teu naon tinggal pada dihareup cicing maneh tungguan mun anu meuli ladangan. Da meuli lah mah oge geus saeutik tuh tinggal mumpung panas lumayan. Nih mama nih sakodong atunya. Entong lila. Can emam deui. Heeh sakedeung meni da moal lila. Ini da baju maneh oge baju batur. Sok tungguan di dinya mah anu meuli ladangan. Non, ayo arang Amang. Naon? Ayo atuh urang Amang, meni cicing we di warung, pada boga warung. Moal Ameng abi mah dititah ngajaga heula warung, mah abina nyeusehan heula. Di dieu we Amengna atuh. Nih, asa aing dijagaan, ini mah anu mangku atuh. Wah, ayo atuh di dieu we Amengna. Tengin sok hayang jajan Ameng di dieu teh. Ayo atuh tadi dieu we tah nya. Yuk. Dieu we bareng ada buah warung. Nih, terus lu kulin naon? Be atuh nih dagon heula nih mah abina nyeusehan heula nih. Nur. Hah? Oh jajanan juk. Nih jajan atuh maneh. Nih, bos juga bawa uang. Nih mana mah omong cenah beunghar nih. Enggak tadi udah sekolah jajannya. Terusnya Gimana ini? suka masuk kro. Kala atuh. Ngan aku dulu ngopi atuh nungguan teh gabut tingali nya kieu ngalamun. Bae atuh. Nur. Tajeng kue eta. Eta kue ieu. Mana? Eta kue eta heueuh. Nih maneh. Ini bae atuh nih. Nur ge ditah bos di nungguan warung geuning. Naon adilna teu nitah. Riweuh. Tuh ayo tuh Amang yuk. Mau Itu bukan Nur heula. Yun. Banyak. Kesokaan gimana kumbang bos sih. Aya kitu Cek Itilna. Assalamualaikum Cek Itil. Nuntun punten, nuntun meser. Kela, goan. Meser naon Umi? Neng. Si emak aya. Teu aya mana oge nyeusehan heula di jamban. Oh, nuju nyeusehannya. Ieu wartoskeun kitunya ka emak. Ieu Umi gitu. Umi bade nyandak heula kitunya engke wartoskeun. Oh. Nyatuh. Nyandak naonnya? Sabun. Mama lemon, odol, sabun gif, yuk nih tilu. Elisa, asin, dua we asin, kopi, mandenya, rokona kanggo si api tersayang, jajanan ikan kok. Neng Fitri sampai cerita. Neng, ieu wartoskeunnya ieu kasih emak gitu. Ieu jajanan kanggo Fitri teras kopi, mie 3, rokokna
sabun ekonomi, sabun gift, lisah, asin 2, sareng naon deui teh? Mie 3. Ieu na tah. Gula tah ieu aya gulanya. Wartoskeun nya nyandak heula kitu. Mungkinnya tahun hareup ku Umi dibayar nya. Hayu Neng, wartoskeun omat. Assalamualaikum. Nya Umi. Nur, masih wih heulanya. Mau ke mana? Nih, can emam bos Siti wis sakola. Nih juga tuh nih mana nih? Kayak abi ngajaknya. Heeh. Ini capek aing mah mending ngapoe tenang puyak di susun teh. Sebentar nuhun kota ketiba baju atuh dah ah. Capek aing mah jasa sakieu ge. Main ngadon ngapada gadi dinya atuh di ditu diuk nungguana. Bisa nu meuli? Si Umi. Si Kumi. Heeh. Oh, main naon si Kumi teh? Itu tuh asin, minyak, rokok, kopi, terus teh itu non sabun. Sabun. Itu tuh. Dan nyandak heula cenah. Naon enak heula? Dan nyandak heula cenah bejakeun, cenah ka emak, cenah. Heueuh mana nama teu bikeun atuh meuni. Nih, da teu apal atuh mani, da Anu nyok. kamari ge dengekeun ieu can mayar si Kumi teh. Nih da nyokot sorangan. Nih abi mah da di dieu nempokeun. Kan kumaha teh mane teh tah ngaladangan, mun anu meuli ladangan, ngabadega di dinya lain nempokeun sok Da asup sorangan aing mah. Ngaruda anyuk-anyukeun sia teh kamari can mayar si Kumi teh. Ini teu apal atuh nih. Nyokot naon wae bieu? Itu sabun, kopi, mie tilu, asin, terus teh minyak, terus teh itu tuh mama lemon, odol, sabun batangan. Eta mah lain. Ya astagfirullahaladzim. Eta mah lain nganyuk atuh ieu, nu kan kaloba teuing eta nganyuk si Kumi. Ini mumpang bongpong. Aing keur dicai teh. Maneh deui? Naon atuh nih teu apal nih, da abi mah kacek mah kita ngajagaan hungkul. Kan geus apa mah teh si Kumi teh sok nyokot wae colonos ka jero. Sok kumaha ladangan tah tungguan di dieu. Nah, kok abi ge dipelongkeun kieu. Ini abong kabudak mulanya si Kumi segala digubung. Mie tilu, minyak, asin bieu teh. Asin, sabun batang, sabun colek, odol. Astagfirullahaladzim. Ieu Jajanan we. Tuman pisan si Kumi mah sia tinggalikeun ku aing sah. Mereka menang lo. Cicing, foto si Kumi. Lu teh gua di dieu. Nih. Mun aya nu nganyuk loba batin tong ladangan, ieu. Da mah teh atuh meureun bangkat jangan esuk ka pasar kumaha. Kita apal atuh. Itu urus saha itu? Urus saha? Abi. Nah seueur-seueur teuing anak teh. Entah atuh udah capek atuh nunggu. Capek naon bencenur. Padahal ditah nungguan warung diuk. Kan tadi tak kumaha teh tah macut, tadi tah ngoret, tadi tah nyeuseuh. Nggak cuma ada abak gabut. Tingali, baju maneh hungkul, nyeusehan emak calana lepis teh hesek. Main nyebutkeun capek pernah ditah kitu hungkul oge bae teu baleg. Teunan deui teu. Teunan. Oh. Angger sia mah tah ada handap tah cokot. Asal teh ni. Warung sing teh si Kumi di sarwana. Sare jagaan warungna. Heeh. Ini mumpang mengpeng loba aing teh segala digubuk, segala diringkir pada kabudak meureunannya si Kumi teh. Ini hangadu kambaiksan dibayar ka aing teh. Aing dalam teu hayang papasakan atau hayang aing cucian yeuh. Ini di mah ge aing teh loba gawean teh. Alon pas ada si Kang Abi atuh nih urang teh kudu ngababu di ngabatur. Kita nggak kudu ridho orang tehnya
udah kahayang orang dia mau tekekian mau menang duit sudah di pasian ageng ke Ceu Ipah bener cerita burung dirimu selalu berdusta ala goblok saya suatu abdi benar kata bisik angin kau takkan pada kok cukur naon cenah itu kenaon sia kelut manusia kura-kura ti rahasia eta jadi bagus ya gaya pisan Gusti Nu Agung ya buka paksa sate aing teh gaya mana jadi babu kapaksa nah ieu kan Kang Abbas oge meureun gawe sia teh ieu heeh tidak mau diizinan aing teh sia teh enang udunan 20.000 Jang ini ka pasakan. Oh bebelaan mah pasakan sia teh kieuan Gusti. Ngabelaan jang papasakan maneh kudu ngababuh heula. Ieu harga dirian sia mah ceu. Anu teh pada maling sia. Mending kene maling sia teh. Ieu henteu capek. Apa? Nah gue capek sia tadi kejar-kejar manusia. Sok atuh. Hari atuh sia cokorna atuh kalau gedung kitu teh sia teh. Mari kenaon atuh naon ka dieu. Teu ngalewat we bieu ningali. Ka itu ngalewatna mah jika ditinggal dieu. Ningali maneh keur sesapu keur ngepel kitu. Aneh ningali urang sapu ngepel. Heuh nya aneh da imah batur imah Ceu Ipah sia. Mana besti orang besti. Jadi sesama besti harus saling menolong. Saling menolong bari hayang diburuhan sia mah. Ayo ah. Mana sasapu teh tuman ieu pedawa urang. Sudah digubung. Insyaallah alhamdulillah. Cara rape. Wah Itil bade ka mana? Ada ka imah maneh Kumi sia hadir. Bade naon? Aduh sia teh. Ayo cek kunaon ieu? Naon maksud ieu nyokot heula jajanan cenah nyokot heula naon teh? Mie nog. Seur-seur teuing pedawa urangna. Nyada entos ka Neng Nur. Heuh segala digubung. Aja nih pira oge nyandak mie, lisa, endo, gula, terus teh sabun, odol, jajan. Aing pira eta teh ieu seueur-seueur teh nu kamari kita acan dibayar ai Umi. Atuh aja dah ku Umi ge bakal dibayar engke tahun hareup. Eta ku geus tahun hareup ieu geus numpuk sabaraha puluh juta. Wah, pertarungan deui wae euy. Sok. Ceu, lawan. Umi tong eleh atuh Umi. Kayak gitu udah dibayar. Cuma nete atuh meni heuk lawan atuh. Dikeun di mana barangna? Terus dipasang. Dipasak astagfirullahaladzim sabar heula hadirkeun atuh nu kamari dibayar. Jatuh nih keur krisis moneter. Oh ka krisis moneter tong sagala hayang dahar ngeunah. Atuh mending ngarubat saketu ka duit tong sagala dianyuk. Ada kumaha deui atuh nih dah hirup teh kudu terus berjalan gitu Umi teh ke Oh maneh berjalan urang bangkar. Sia. Kita mau ka urang teh tuh Umi da kudu ka pasar deui. Enak mana nyokotan nih kamar sakar-sakede cenah. Atuh minta tolong Minta tolong urang teh tulungan maneh wae geus sabaraha kali. Kamari kita dibayar 2 kali nganyuk dibayar enak nganyuk 3 kali maneh teh. Ada kumaha deui atuh Kumaha deui? Saya pikiran we kumaneh atuh hirup maneh. Urang mana pikiran kan duit mah. Nuju kosong pisan tuh. Atuh meni gagayaan ieu meni muntruk ka warung. Ini ka warung teh gablek duit mah. Nya atuh dakan sugan jeung sugan teh Yang sugan meni. Geus saret dieu ulah nganyuk deui. Geus gede mana teh ah. Awas nganyuk deui sia mah diberek urang mah. Umi, ngomong atuh Umi. Tuh, Kunaon sih teh? tuh besti maneh.
Naon? Aing kan habar deh nganyuk, iya. Kamari cenah gua pusat resek bawa urangna. Kasih kenal cenah ngomongna teh. Tuh, besti maneh, besti, eta teh besti. Kadeng ieu, kade besti dalin besti urang. Ya, pendapat cakat we bumina. Ada caket oge atuh dalin besti. Naon tukang ieu? Tukang ngadakwahan wae. Oh, enggak ada uang wae tapi itu boga adab, ieu nganyuk ka Naon aing teh. nganyukan ka maneh? Geus 2 kali, Bray. Kita dibayar tahun hareup cenah kamar nyanak deui sakeresek ageung. Bae we atuh kece hitung sodako. Apa lu masih dako? Saruanan cai we da bestina tuh, besti maneh antepkeun aing horeang sia. Non Umi. Ih. Sok simpenan atuh, tekanna. Diuk. Cuk, Teu naon? rada nyeri sih saeutik cuk. Apa ada bujuran tuh Umi mah? Oh cuk, kumaha tuh cuk ieu teh nya. Weh naon eta teh permasalahan mana sebenarnya? Nya Umi teh tadi gitunya nyandak heula ka warung ka Ceu Itil, nyandak Lisa, nyandak gula berem, gula bodas, odol, sabun gip, sabun colek, jajanan, kopi, rokok. Heueuh we atuh Umi meuni kuat ku kaloba pisan pikeun ka teu mahir ama urang Atuh oge. cek aku Umi oge bakal dibayar ke tahun hareup cek Umi teh kitu. Rek dibayar deui raha? Tahun Meuni ka hareup. Cida atuh. Atuh eueuh da pirangan sabaraha minggu deui kitu. Heuh memang atuh da anger we hutang mah kudu dibayar. Pan Umi teh jelema ngarti atuh. Kan Umi istri ustad. Nya anger we ceu atuh da jalmi ngartos oge kitunya ai teh gaduh artos mah kumaha kitu. Lain eta teh jang naon jang pangabutuh atawa kabutuhan kapepet atawa keinginan. Nya ayeuna mina jalmi hirup gitu jalmi makhluk hidup gitu kan butuh eta teh. Heueuh eta mah ngalajur hawa nafsu nu kitu teh ngaranna teh sakitu istri ustad. Keur naon jadi istri ustad aya erek kitu mah. Eueuh nging kitu pamali saur suami Umi oge. Heuh da bener Umi. Ari eueuh atuh sabenerna mihakna ka saha atuh ai bieu geura nyariosna ieu mihak ka Umi ayeuna mihak ka Ceu Itil ai eueuh meuni teu balik. Heeh da atuh da meuni kesel da Umi mah nya ieu cai oge geuningan ka urang teh dek we dibayar. Atuh eueuh da engke ge dibayar ku Umi. Iraha engke tahun hareup. Anger we tahun hareup na engke teh tahun hareup teh bakal menang duit Ya saember. insyaallah ieu suami Umi tos gaduh job ieu kanggo rajaban kanggo Da harore aman Umi batur teh ngundang suami Umi harore tong aman. salah, ieu. Soalna naon teh mana teh eta we jeung eta bararosen. ieu tong salah ieu si Kang Haji mah ieu nya tos kawentar ka mana-mana eueuh ieu. Nya wios tos Si Kang kawentar. Haji nya tos terkenal ka mana-mana dakwahna oge nomor hiji. Nya sakampung we di dieu hungkul anger we ka kota mah henteu. So aya tos kawentar atuh geura bayar tuh cai. Nya engke kan ieu ngadagoan heula ieu atuh job aya eueuh. Mung kemarin teh hayang nyaho aing mah. Awas mun teu dibayar. Nya engke dibayar. Sok iraha engke teh. Tahun hareup aya Anggar eueuh. we tahun hareup awas mun ngabohong. Didoakeun sia si. Omat eta colokeun deui Sing atuh tong eueuh. payu tah. Pantesan Ustadna. Umi ieu bade gegeroh teh henteu ieu wae teh hurung. Bayar heula matakna. Awas mun teu dibayar sia ku aing mah rek diraga haji tah paralona sia. Awas we. Nya atuh ceung kin ge dibayar. Bayar, Omat, nya. Nya tong bari tunjuk-tunjuk atuh Da ieu keheung pamali. geus aya 3 bulan satengah teu mayar-mayar teh. Tingalikeun we. Mohon eueuh. Nih pira caing padahal mah nya da cai mati Allah gitu Gusti nu agung cai mas buat kakoret pisan Masya Allah tabarakallah sing dijararaukeun Gusti nu agung. Jebak. Bang. Mana geus boga can? Naon? Jang udunan. Bos atuh aing mah Menang di mana maneh? Kadang nyairkeun emok. ngajual kacang ceu urang teh. Kacang udah siap. Henteu kacang. Lain ieu atuh sia teh Oh. mahal atuh ieu mah. Kacang naon? Kacang beureum urang teh Oh. ngajual 5 kilo heula gitu. Ka teh Iis.
Jadi we urang teh bisa ke udunan. Ya dia tuh urang bikin. Encan at sia kali tinggal can beres ina oge. Oke semanang boros cek Ipa. Urang ieu dek bikin urang teh bisa. Supaya lah kene atuh. Dilah kene Tahan lah. tong talangan atuh sia teh urang ge boga 20. Nah, sia teh teh Iya, diempet-empet. jual kacang 50. Demi Allah sia teh. Atuh di pandangan kedua ke dibayar geus bayaran ieu. Sude aing mah. Juga itu mau aku makan mah kade urang mah jangan kali satil kade gitu. Lain bengekeun heuh. Aing engke teh sia bakal mawa budak moal. Dek digubuk dua nana. Montong dua nana atuh sia teh mending ngabeakeun. Atas disirikan si atan hiji di bawah mah. Ngabeakeun pisan Emang mau jelema mau budak mau. Teuing urang mah kumaha engke we Pentong atuh paling dibekal urang mah. Suruh kene weh ya teh. Rek ulin kasih kucu sugan we aya atuh asa nih geus heubeul teh paingnya si kucu teh. Nah, geuning aya di dinya si kucu nage. Ulah siga nu keur ngagosip deui wae. Tadi di ditu enak geus aya deui nu ngagosip di dieu. Bareuki we kanu gosip teh. Cuk, kenaon maneh? Harap bro kenaon maneh? Ni asa haneuteun pisan we kadang-kadang urang. Iya. Erek papa. Naon maneh cu, maneh sok kitu. Henteu, dek Naon? pahili-hili baju cenah Naon ngajang. teu buru naon? Teu cenah. Nah, atuh meni sok riweum nih Naon sadenge maneh boga dendam denge. naon ka urang? Oh, dendam naon? Apa? Nah, geuningan bieu sok dikitukeun. Tadi kieu Henteu, dikitukeun. urang pinjem baju si jebak tinggal halus pisan gitu. Heeh, tuh Branded. halus macem. Pada aya ieu, aksesoris ieu. Ni riweuh aya kalajengkingan. Ini sekali pakai si jebak nih. Pasti mantan, iya. Urang teh ka maneh? Maneh kitu ada nyaho maneh mah ngabohong. Ngomong naon, aing urang ngabohong naonnya. Maneh mah kita kawe bestina mah. Oh besti mana teh? Oh, iya, Heuh, bestina. sok gering kusaha? Ya Allah, eta tahun kamari gering masih kayak diungkit-ungkit. Terus lamun lain tahun kamari mun ku urang diantep maneh bakal hirup. Nah hirup we, da bobodo waret. Tuh, paingan meureunnan. Tuh kan kapangi deui maneh tah di urang kuncina. Sok aya Terus sampe kapange rek naon ke beja-beja deui ka batur. Buru, naon aya naon? Sok, Orang iya ada katen si kitil heula. buru atuh aya naon maneh? Henteu urang naon eta mah. Cu, maneh sok kitu. Oh, alhamdulillah beres Maneh nih sok kitu. Cu omatnya. Itu orang beberes lo pakene. Sok dia heula mung hayang nyaho. Nya ya mau kabur balik cek ipahna. Kucu. Tingalikeun we sia awas ya mun gering ku aing mah mun gering mah diurus deui sa kucu. Tingalikeun. Kan bae we mah gering deui. Ayo. Eta mah palsu. Supaya we temu urang mah dibere ieu sate jebret.